alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang lembam iman ke Allah kakang yang Rasulullah kasifatan ku 8 sifat tu bakal dicaritakeun di dieu geus sorga 100%. Ulah cang caya jadi ayat tanda-tanda aya ciri-ciri jelema ahli sorga di dunia kene katempo kadeuleu di dunia kene urang kuari jang diri urang we jang diri urang ye aya 8 ciri lamun aya geus teh sorga sakitu bae ya Allah ya Allah nomor kahiji at-taibun mu'minun anu bakal dibere surga teh mukmin anu babali ka Gusti Allah dengan kata singkat tobat. Nu daek tobat beneran tobatna tanda bakal menang surga. Hiji ya Allah ya Gesatu kudu dijelaskan kuari tobat anu bakal diterima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa. Nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat. Lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna korupsi misalna. Nah iya nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang ate teh puas lamun ngadenge pamalingan teh ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabeulem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeulem ku embung-embung balik deui lantaran geus tobat asa kabeulem hate teh nomor kahiji hiji embung we teu hayang boro-boro aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge no doang geus capek berarti geus bener teu hayang hiji. Nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anadamala palihatuna mabok kaduhung migawe maksiat tugas kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung. Allah nyesel amat baheula aing keur ngora purnah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abita ku korupsi nyesel ku nyesal-nyesalna ceuri kaduhung baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah gak dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduhungnya ku hari teh cerik kunaon haji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kari timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduhung jasa cerik lain didongeng-dongeng cerik kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku qalbu urang aduh
kagambar Bu orang tibalik ka dia emang teu kagambar kalakuan orang tuh kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh gitu kaduh gambarkeun di jero hati ilah calon sorga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan nu geus teh dua nomor katiluna al azwala tarkiha fil mustaqbal ngazab moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal geus beres nomor kaopat ayyakunal hamil lahu ala taubat talab ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geureum pan osok ka hotel bae neangan wetes kok kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain yang ridho Allah ku sabagus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tah kos itu beleumpeuh ngaranna sia kan biasana osok mawa jablay bae ku aing ka jalan jiji kupang suka panggil sia eta kos sia mah kuarin teh tuh kari teu kumaha tuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh kari mah aing pandagang limbah kuku mah ge ku aing kabeuli ku ari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tah mah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan tah lain tobat tah mah nu kos kitu mah ai sia kieu masuk ngam wajab lai bae aing pan nyaho beus ieu mah teu kalerti kidul kok kuari henteu he sia emang teu nyaho emang kunaon bobogan aing na ieu teu dae gudang goblok jadi wao bae teh jadi alif heuh kumaha eta ge lain tobat tah mun kos kitu mah tamat teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah macam-macam berarti kan kudu kumaha tuh kieu sia keur ieu kudu mau jablay bae kok kuari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ka aing teu hayang aing haram hayang nu gede ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh teu hayang haram ya jangkung gede orang Mesir teu hayang aing mah teh gitu hayang hideung jeung orang negro teu hayang komo kanu hideung aing mah bukan ada hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah hayang menang ridho Allah aing tobat ka eta bener coba bawakeun ku urang dibawakeun ku urang si Sarini kadinya Ji, ceknya lumayan. Oke, ya. Masih kena di toilan kene goblok tuh mah kos gitu. Tobat teu opat karak atta itu. Jadi jelas sama tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun. Ngalahirkeun gaban oh mah tobat. Wali deui tobat. Aduh nyeri. Wah sakampung nyaun kabeh. Aduh tobat balik deui borosot teh kaluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tah eta ngaranna lain tobat tah kos kitu mah aduh eta mah teh mah ngaranna tobat sambal disebut lada giliran we jengkol deui ngadahar bae. Masya Allah ulah gitu tobat kuduna asli at-taibun
malah tobat aya 3 rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman 3 tobat fil ihsan Masya Allah geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobat fil iman urusanana batin urusan akidah tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyadol baheula mah kitu ya sepeda leutik ke baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kan belajar heula engke bisa ke ahli tobat gitu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibun tobatan ku urang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan-urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ting anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teu kudu teh batu jeung masing-masing teu meunang di deuleu jusi awewe nagede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu diarep jeung di tukang LTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya 2 anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna pada ngaran tangan teh kos kitu ngaranna tah ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sanu rek ngeuleuh. Nah, si hade mata, si hade celi, kade irung, kade lisan, kade leungeun, rugap-ragap, kade lengkah, zahir. Di samping eta wuduna, nu bener, salat nu bener, perzohiran. Ya Allah, ya Rabbi, tobat. Kuari urusanana, urusan akidah, keyakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngatur kana segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku 4 suku 2 bahkan nu hiber
eta teh alallahi rizquha rizqina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya anu geus boga keyakinanna tinggi aing moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna orang pangkat syariat bersyariat pangkatna orang bertarikoh antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungeun ieu kana dunia ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teu sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah tuh aing mah cenah teh ja ieu lamun teu dagang mah tuh aing moal dahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar ieu teh loba kene geus kana ditu loba kene. Waduh, namun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul, je tolol. Dalil ongko. Eta keyakinan kayak gitu. Ya Allah, masyaallah. Itu boga keyakinan tinggi makan gitu. Mang dagang. Maksudna iya teh mah bersyariat we, boga anak pamajikan urang di bere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung ke satret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi nah aya assalamualaikum salam aduh dulur kula naon tabrakan aju bakar rumah sakit lamun teu mawa duit teu bisa imah menit nginjem ka danan menta tah aya di aing kakara ketak bae katarima 10 juta bawa los Gusti cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja ya atuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kadung sejen potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahanna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya boga keyakinan ka Allah kuari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga keyakinan teh geuninganan epes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah lain berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian encan segala rupa urusan urang teh ada kudak ti peuting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan tah lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani obat
berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang ngabunuh kuliah we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan teh isa gara-gara encan lempeng teh geus tobatan eta carita global rincianna Masya Allah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak ieu bentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap karasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu teh nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we ku abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cilik teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang sebenarnya mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi celi abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna Gusti tak ayo geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaran lagi keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajunya nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun kajurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti maha uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadeun teh dihampura ku Gusti meureunnan cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik urang datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang nyeurikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik jeung ceurikan dosa encan urang urang paling ceurik ceurik tanya ku bisa kurang ceurik sedih ya anak lobang anak lebaran itu bukan duit makanya keren ini
sabrol-brol. Kudu ka rumah sakit bayar pidana nu kitu dijengjerikan goblok beureuh. Nah, urang mah cerik teh kitu. Eta si kurang aja cerik we. Karung di bawah batur. Aing mah bagian di bawah ku batur na mah nu nyaho ku bagian untung masih terus meja goblok. Urang teh pernah cerik-cerik. Satu. Rahat saudara. Mandi. Wudu. Salat. Allahu Akbar. Sholli sunat li qadil hajat rakaatin Allahu Akbar. Beres. Ya Allah ya. Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna. Tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna. Abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat. Beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa. Bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung. Dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit. Pinuh dosa abdi teh. Tapi Gusti bahkan Maha Hampura. Tataan urang dosa-dosa urang. Urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai. Abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar. Nyaho Golkar joret teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon age boloon ade. Nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng eueuh agamaan di jerona. Abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI. Abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipaan segala. Beureunan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti. Mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh. Terus siapa sok juga lantur goblok keur tobat. Ulah. Gusti hampura perduita. Abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag. Naon kabag? Aing nyaho ngaran teh nyaho rupa. Nah, Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh. Teu pisan teh ja abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti. Mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya nu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh. Mementak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh. Naon teh ngaranna? Tilang. Sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu. Emang teh kitu-kitulah. Encan lapor-lapor kerjaan nu sejen, encan nu sejen kegiatan-kegiatan. Beuh amis jadi kapolres anu mantap pada harayang ge. Njogok 100, 200, 300, 400 juta mah jadi kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan. Emang kumaha gitu. Nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres
meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolda geus kitu nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ieu mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak siapa yang mau memperdayakan lagi ya saya kan masih muda tenaga masih kuat andai kata jadi satpam juga siap lagi saya goblok dikira eureunna meureun teu budak iraha tobatna sok tobatan at-taibun masyaallah cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kabeneran mu'arab bil alif wal lam geus yufidul umum jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ataibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq kok kunaon eta tak eta urang teh ngaji teh hese teh geus kitu puyeng anu umum kok jadi ditaksis nah kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al mu'minun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh orenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang ngaji teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatanan ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek geus sia tapi indah itu baheulanya dewek si mana tapi indah daripada mamah papa bari itu jorongos ongos nyebut mamah ongos nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh hei ka dieu heula hei ka dieu sakadeung sia heuy ka sa itu ka itu pamajikan heuy embung aing embung nyebut ngaran heuy ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy hei ka dieu saya pamajikan emang enak heuy ye pa heuy cak mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka Cirongok teh heuy nya urang kan bakal pararay atuh ieu mah hampura nya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura sabenerna mah atuh kongkorong dijual ku kakak lu 20 gram teh pan aku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah pura aja ieu kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana geneangan kakak deh gede ditulis di kuari bayi mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak ya kakak ke bajidor nih bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram we hampura bae nya diridokeun atuh teh naon kak kula mah geus rido ya sabarang ti geuring geus nyaho eta ku kakak emang saha emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun bener eta
ya cek dukun teh jadi lain sasaha cenah atuh teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh ditimpah mah komo biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisa mah goblok deui teh saya hampura itu di hampura kuning ya masalah tahu ku lagi hampura deh kak emang naon gitu aduh pada kula sok nyokotan duit di kantong kakak telok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus geus hampurakeun bae geus langis hampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling rido birido bae nya kak emang deuk pairah kitu kak bangun geus rada lain deui ieu tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu minta hampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng deui teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng dah tuh bener bae ngomong gitu jadi tuh mau cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong gitu geus sarang sadan keur ieu ngomong mah kuari batu dia nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nyanya tuh geus loba-loba dewe tetehnya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak kana geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teh beureunan tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok itu ge hampura atuh kata tandana ge aya tadi dieu tah naon eta eta urang ditampilin ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan asal ngaca sedih kumaha mek tesen harita kakak hampura geus atuh geus hampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna geus hampura plong ngeunaheun ge bakal geuning urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan gitu iman keyakinan kumo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kosi dek di handap sarua bae dek bari ngedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngaroko ge eueuh masalah nang bari ngaroko bae tengah peuting padahal orang keur ibadah kadeuluna mah kan urang keur ngaroko padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat tuh ya di pagahan ku pula seperti eta sok gerage ata ibuna tarobati urang supaya kasalalorga gini kumaha bae eta malah mah boga junub masalah kos kitu mah boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan juhudang jam 2 kacai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah yang mending tapakur bae siapa di mejaan goblok bener kita emang balik ngarokok orenganan kerniangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur orenganan kerniangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabbnya seperti itu sok gerak praktek
dan mandi tawan teh oge kieu urang salat dan bagus maca sholawat istighfar ieu bae kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge ke beda pasti jasa beungeut urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromongna isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae ja Masya Allah saya ngomongna kuari jadi lemes matana ge sayup jeung kadirina sinaran jahe aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog karena ibadah karena berjamaah loyog sorangan kena mawa ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus hese nyaritakeun ikan hese ge ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca salawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bae urang maca salawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah geus nikmatan maksud salat teh supaya kehadiran Allah maca salawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rarasa geus ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pati pasti ke akhirat karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke ku Gusti Allah ngageser salat jadi sabodohan bakal ieu teh tina tobat mu'minun nu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyirki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah ketika orang geus bisa tobat babalik ka Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ka Allah ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah min dzalik tuh tobat masih diberi kesempatan kurang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah ikhlana nyabutna ai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah aing ieu menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ya ieu teh cilaka
bakal rangsa dan kabehan mau beres ya urusan anak berarti ya ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana wabe korupsi ya dalam ditataan kuari emang batu amal aya korupsi murigak bulu urang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara janyana anu ngajelas-jelaskeun anak urang masa kadar macaan dibere henteu nyaho kabar bae ayo triliunan eta dek diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik seren cak urang teh emang kunaon duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo deuk kumaha gitu jak urang ngarasa kapaling kabeh pan dika diberitakeun kan ku malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek, melalui hidung. Nah, duit rakyat dilihatkan. Nah, hasil daripada rakyat sekian, kemudian disalahgunakan sekian kurang kan nyaw, ganyang. Emang kumaha gitu. Aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti, goblok. Jadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun. Emang cenah bupati korupsi atuh nu henteu mantengan mal aya. Kan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho. Pajar mah heuh horeng bener. Dah. Di mana horeng? Mun kukula dek ditataan ieu. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas. Iya mah keur nyaritakeun tobat. Henteu dicaritakeun kitu, ulang ngeunah ngeunah. Ulang ngeunah ngeunah ieu keur carita eta sia ge sarua. Ieu keur nyarita sasaurang mah eta heula kos kitu. Bener. Catetanana aya sabaraha teh? APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Teu real. Nyaho sia real? Tah nyaho kene bae eng resep yeung jeung nu bodoh kieu ye. Eta kan kudu tobatan. Urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot. Eta kan kudu tobatan. Ieu kan deuk hayang ka sorga eta ibuna. Deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi. Pi korupsieun pi malingeun jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teu reuneureun ti ngongora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen. Atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge. Eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di. Hak ieu kan kudu ditobatan kumaha? Deuk kumaha? Hayang ka surga mah. Numantak didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyehil kudu kana neraka teh kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya karim geus contohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Hanas urang kada demes di dunia Hanas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan
Numbantak usahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia, pek bae dagang tapi ulah resep dunia, pek bae ceramah tapi ulah resep dunia, pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia. Dantara dia dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema. Pek bae urang jadi polisi asa ulah resep kana dunia, atur negara melalui jabatan polisi. Priwit tambahan diceli di irung, jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia, bakal hebat jadi polisi. Salah jalan, tak salah jalan ini, tidak boleh. Ini aturan polisi, ini nggak boleh kesini. Ini kan ada garit-garit singa. Nggak benernya untuk ngomong lah pokoknya. Nggak boleh nih kesini nih, harusnya kesini ya. Lain kali jangan ya. Oh Pak, ini jangan, saya nggak perlu uang, saya mah cuma ngasih tahu ya, jangan sekali-kali. Sorga tak polisi tak, ada sorga tak polisi, masya Allah, wahara. Aturan di Indonesia harus pakai helm, aturannya harus pakai helm, manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing, yang jelas pakai helm. Bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm. Jadi harusnya bapak ini saya tangkap, tapi Pak ini harus pakai helm. Punya nggak helm? Nggak punya, entar saya beliin. Polisi surga aja saya mau ya polisi. Nih pakai helm, jangan sampai salah aturan. Udah saya beliin nih Pak. Berapa duit itu? Nggak usah. Pakai dah helm sono dah. Oleh helm Grab. Jadi polisi di surga, ya Allah ya Rabb. Hebat itu polisi. Ya, nu naik motor tiluan ditangkap ke polisi. Ini nggak boleh bertiga, Pak. Saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal mah henteu nya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga ada polisi. Jangan laporan kula teh ditangkap kiai. Aju kula bebejan dekat dia bae padahal mah tadi da moal aju nama ka dieu bae bebejan. Aja sia ku aku polisi jadi amankeun ku polisi. Polisi na ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih atuh sorga teh. Loba urang lamun endek jabatan polisi atuh pake ya polisi lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan. Lamun polisi deuk sanu ngatur untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi. TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib dihadirikeun TNI jang pengamanan garda. Nah asal dipakai bener demi bangsa jeung negara. Iya teman teu salah ya sebenarnya jadi polisi ya di tentara baik baik asal nu bener sakitu hungkul. Urang kuari lain negara Islam tetapi kan aya hakim teh make aturan HAM. Urang kuari boga masalah. Nah, kuari boga masalah diajukeun kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam, akur jeung agama, boleh urang tak ka hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang. Tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, nagarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukumna pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal gitu doang misalnya aturannya dina pikih teu hese gasa teu hese komo ngadengekeun mah bari hitut los babari sebenarnya mah asal urang nyaho masya Allah urang bari urusan tolak bari tolak 3 ieu bain kubro kan menurut agama usul kuari ka hakim ku hakim dijadikeun tolak 3 jadi hiji tak eta salah hakim ulah dipake. Ketika cak hakim tilu berarti bainnya bari kubro pake bener kan tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan-aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih yakni syariat pake. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake geus bae atuh
putusanana tilu jadi hiji balik deh ka kiai Pak Kiai hah ieu tilu kok jadi hiji ge teu bisa ngitung bener teh hakim bejakeun ini tuh satu aku sayang ibu dua aku sayang tiga satu dua tiga hakim goblok gitu atuh aing sepresep ya tungtung nama nah iya maksudnya ya tah ulah kaget orang di negara demokrasi geus diatur dina fikih walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai henteu jeung aturan fikih sesuai pake henteu sesuai ulah tinggal kitu bae paroid urang urusan paroid terus ke negara cek negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui anak angkat mah darah batur anak angkat bisa diurus doang tapi kan dikawin mun awe bisa dikawin kan warisan teu meunang nah kuari dijadikeun ahli waris ku negara teh sesuai ulah dipake kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teu ngawaris pake sebenarnya mah uhesena babari ngomong mah tuh kan gila sok datang sok ke hakim sesuai ente jeung aturan ternyata sesuai pakai ternyata teu sesuai ulah laporan deui ka kiai pakai aturan kiai ulah sieun-sieun urang kan ieu teh hendak menghadap Allah jadi make aturan ngana teu sesuai jeung aturan agama nek nanaonan urang doraka aya kena tanyaeun masalahna aya kena tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin eta kan aturan Yahudi iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jakakara kuari bae nah kuari teu akur jeung aturan agama tabrak ku urang masalah tinggal kuari kieu ye ieu anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kakurangan sedengkeun cak agama meunang cak negara henteu taruh antara agama jeung negara lakukeun agama engke ka negarana ada sia dek kawinkeun anak aing tanda tangan ih enggak boleh ya oh saya kok gitu nah kuari jang kalancaran eta urang mere tak eta teh doraka apa henteu tinggal kituna doang nah anu mere jang kalancaran aturan agama jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka nu narima nu doraka atuh ukula makan ditelaah keke aing ieu bukan masalah kos kieu coba aing ge bisa anu nanyakeun ge kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogokna mah jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu kefarat geus ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teu doraka nyana nu narima kecuali ku nyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui aduh masalah tah mah kitu oh tah loba aturan-aturan kos kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat nagarana negara HAM geus dipaksakeun kumaha nyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun engke mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunia adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat sih kan nyieun dunia tinggal kitu bae make dikutak-katik urusan nafsu urang nah dengan kutak-katik urusan nafsu urang didinyalah letakna kesalahan urang
atuh geus dunya nangieun Allah diatur ku Allah make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho lamun dikitukeun kan urang teu kumaha coba sia ngomong coba sia ayo ngomong tolol teu kan kulantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikan kudu kieu urusan Corolla bege ku deui nah kamari ulah ka rumah sakit bege ditugas Siloam hese aturan anak kudu didaftar geus didaftar disorot kakarak make stempel di dieu make penang cet jadi make penang lain sapeda bae di penangan nah urusan ka rumah sakit bae kuari kos kitu salah kitu mah ketertiban kebagusan meureunana beusi aya nu terjangkit beusi eta urusan syariat ieu tapi kan lamun kuari datang ka Baitullah kosong deuk kumaha moal datang ka kosong mah moal kosong ti manusia malaikat mah tetep moal datang ka kosong lamun geus aya jaminan di dituna ngan keyakinan anu eueuh keyakinan anu eueuh tetapi kan urusan tadi urusan politik kita kan teu kaluar di urusan politik ujung-ujungna ulah lamun ngabahas urusan corona ku hari bisa teu paham kabeh ternyata jeung ternyata horeng ternyata dan ternyata wah geus acak-acak mantap merambah ka unggal negara nah timbul bae suuzon naudzubillah min dzalik horenganan jeung horenganan geus teu kudu dibahas sama kos kitu sebab eta ieu mah urusanna urusan waduh kelas lain kelas urang jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujungna mah atuh ieu mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urang jadi suuzon kan nah makana kesulitan ku hari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liar apakah memang ieu tina virus bom tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akur iyalah jadi pembahasan timbulkan suzon dah teu gua deui makana boga HP na ulah bujur bae mebujur baju susu tarololnya jadi mah teu kudu make HP eta